sok membahas nyata al-mukarram di jajaran para alim ulama sabab ulama dijadikan warasatul anbiya ulah di kurang leungit keur emutan dina diri urang dina emutan urang sabab urang luar biasa nyaeta ngajalankeun kana kewajiban anu ayeuna sababia wasilah nyaeta guru-guru sadaya ari guru-guru urang sadaya nyaeta duprina asa bintang di para alimil ulama. Kuring sakitu mudah-mudahan ilmu ulama kalawan manfaat barokah kalawan nyaeta anu kurang di guruan kalawan ilmuna anu barokah anu manfaat anu maslahat dunia akhirat sareng mudah-mudahan marantena dipanjangkeun yuswana kalawan dijebarkeun rezekina kalawan nyaeta dipanjangkeun yuswana anu barokah amin. Anu Gusti kuring sangat dipihormatkan mudah-mudahan salabina dimuliakeun ku Gusti Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Tihla nyata kasadayana bapak-bapak ibu-ibu para pemuda-pemudi anu sempat hadir ka ieu majelis oge anu teu acan sempat atawa teu sempat hadir ka ieu majelis anu Gusti kuring sangat dipihormat anu mudah-mudahan mengalihkan dua sampean nepatkeun panangan beredekeun soca beredekeun hate bade ngajalankeun nyaeta parentahan Gusti Allah badieuna hayeuna nyucuk kana jalan Rasulullah. Mudah-mudahan urang sadaya ing ilmu anu manfaat maslahat dunia akhirat anu Gusti kuring sangat dipihormat ugi anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Singkuri dina saat anu ayeuna isih kabina-bina leumeuninggal kaayaan jeung kabuktosan diri pribadi kalintang bodona naon margina sabab singkuri teu tiasa ngaon-naon tiasa sote ayeuna nyarios ku Allah digerakkeun kedah kieu bilih mah dina waktos ngadugikeun nyaeta dina saat anu ayeuna suatu kewajiban nyaeta balighu anni walau aya sama saayat kudu didugikan kudu sakitu ieu takdir Allah kudu sakitu dina saat ngadugikeun bila aya kalepatan kaalpaan kakirangan lepat maosna lepat nyaeta ngamana-anana lepat ayeuna ngamaksadanana mudah-mudahan tiasa ngalungsurkeun magfirah eta pangampuran khusus ka singkuri mudah-mudahan ngalangkungan sadayana hapunten Allah ngalungsurkeun nyaeta magfirah ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin.